Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi sadayana dina ya tadi channel YouTube maksudnya dina channel YouTube-nya dina channel Mandina Mara. Tapi wargi sadayana anu nuju ngantos dongi Sunda nya wargi sadayana anu diantos pisan tangtos wargi sahwai di mana bae alamat wargi bawa istri atau nabi mamaget nu anu menisepuna wargi sadayana da ramang dengan ieu pamugi bae sarehatnya wargi sehat jasmanina sehat rohanina dikambitkeun rezekina oge ditebikeun balaina aya dina lindungan atau napi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pusim kuring siang kalayan wengi. Wargi sadayana anu nuju ngantos duing Sunda dina judul ngadu teluh karangan Giliksa dinten ieu bagian nu ka-23 warginya. Kanca urang anu ka-22 maksud teh dinten kamari urang nyadiskeun parid anu harita tepang sareng hiji aki-akinya wargi anu harita megat eta aki-aki teh kapari teras naros gitu. Tak saya aki-aki teh jeung kumaha jeung naik carita mangga udah jeung ngadengkeun datang-datang landung pang beberah mana. Ngadu teluh bagian nu ka-23. Barang kelimpang kitu ujug-ujug jol aya aki-aki kundang itu pakaian bersih ngan teu make sendal, teu make sapatu. Bulgir we sukuna teh. Eta aki-aki megat kaparid pok nanya, "Jang, reka mana na halimpang sorangan geuning ieu?" Bari malong kaparid anu limpang keneh, reg parid eureun memeh ngajawab niteup heula hayang sidik kana rupa eta aki-aki. Bisi aki-aki anu sok nulungan teh ka manehna. Tapi barang diteges-teges da lain geuning, jadi beda deui ieu mah. Pok ngajawab, "Bade wangsul ki, tapi abdi teh terang jalan ieu teh teuing ka mana? Lemur ujang di mana atuh?" Parid ngahuleung deui da rumasa teu boga lembur, boga ge cikau asa lain lembur manehna, asa lembur musuhna eta mah. Kena atuh hari aki geus ngarti ayeuna mah. Nganak irek ngabejaan eta ulah kikituan. Ulah nyiksa dirinya tah ngareca awak sorangan sabab najan eta dibawa ku hidup lain hartina milik hidup boga panon boga ceuli boga irung jeung sungutnya eta lain kudu disiksa kitu tapi kudu dimanfaatkeun di ala gawena supaya ke ala gunana eta kabeh teh kagungan Allah anu murbeng alam. Umat ulah dirusak ulah dikakaya bisi urang katempuhan kitu ceuk si aki kawas nu geus nyaho kana naon-naon nu dipigawe ku parid. Abdi teu ngartos kumaha maksud aki teh eta teh. Parid jalohok hidup geus satengah bulan henteu dahar henteu nginumnya sare di mana dugna beureum di mana tunduhna eta teh aya alusna aya gorengna nya. Alusna tah bakal bersih diri suci jiwa moal kakotoran ku kadaharan anu haramnya. Tapi gorengna hidup teh nyiksa diri sedengkeun diri hidup teh lain milik hidup tapi milik Allah. Dah kulantaran kitu geus ulah kamadinaan nanaon ge kudu aya watesna sabab ari ditungguan nepi ka paeh mah salah. Kedah kumaha atuh ki ceuk parid bari mencerong ayu nyimpang ka imah aki urang dahar geula ulah songan-songan pujit lila-lila teuing karunya da pujit ge hayang digunakeun atuh yuk tuturkeun aki ayeuna mah mangga ki teu baha parid teh nuturkeun ka si aki najan bari jeung can nyaho asal usulna sarta teu nyaho kana ngaranna. Tapi parid geus yakin yen eta aki-aki teh lain jalma samanea. Tapi aki-aki anu linuhung weruh sanurung winarah cenah.
Sabab geus nyaho kanu can disebutkeun ku batur. Baranggo ka imahna, imah basajan dek hatip kirai tihang awi pantun lagi gedeg barolong. Busi aki teh asup ka jero imah dituturkeun ku parid. Gek parid diuk dina bale-bale awi, hari si aki terus kapawon tegung selila balik deui nangei batok dua, nu hiji dieusi cai herang, nu hiji deui dieusi cengek bareureum mani pinuh. Atuh bengong parid teh. Nah si aki teh beti kituan. Tapi teu nanyakeun malong we bakat ku heran. Yeuh nginum heula. Geus nginum dahar ieu keur ubar lapar. Beuki lain anu kieu. Ceuk si aki bari neuteup ka parid, aneh puguh ge dina hate masieun denjo cengek asak teh, tapi bibir mah beda deui. Kan tenan kitu pokna tapi hate ngarenjag. Da boro-boro hayang ku nenjona geus paur ka cipta ladana eta cengek teh. Mangkaning beuteung kosong deui. Geus 2 minggu teu kararaban sangu jeung dahareun sejena. Sok atuh dahar kadinya. Ngarah jag-jag. Ceuk si aki bari terus nunda cai dina bale-bale. Sakalian jeung cengek asak teh. Mani burahay bareureum jeung seger keneh deui jigana teh ngaradak metik tina tangkalna. Ari pari duargi harita sajengjongan mah ngahuleung jiga anu bingung manehna. Sabab teu kasawang ngeunahna atuh buka puasa ku cengek beureum. Tapi ras inget yen manehna teh geus heula kecap. Geus ngedalkeun teu beuki kana cengek. Aing ngamal asa-asa rek ngajajal we sakalian. Modarnya modar teu aya halanganana. Cik rek diasaan cengek teh kumaha rasana ieu. Ceuk teh parid bari terus ngaragamang kana batok wadah cai. Regot diimum, diinum ku manehna cep karasana tiis kana tikoro. Jadi asa tembus kana beuteung. Karasa tiisna mapai. Geus kitu ragamang kana cabe nyokot hiji heula sarta rek ngajar-ngajar ngeunah henteuna. Beluak dihuapkeun krauk dicapek. Ari pek teh bet ngeunah jeung seger deui. Teu lada teuing. Tungtung nama top di top deui teu garasa sabatok behak cengek teh. Malah mah asa hayang keneh. Teu seunghah teu nanaon. Kalaka kutap ketap hayang deui regot nginum terus narik napas sejena. Kalakah kutap ketap deui malahan mah. Jadi manehna lugina tapi na hatena. Tong menta deui da geus beak. Aya ge ngarora keneh. Moal ngeunah. Ceuk si aki kawas nu bisa maca kana eusi teh parid. Hatur nuhun ki seger sakieu ge ieu. Beuteung abdi kausian sarta asa jag-jag deui ki. Kitu ceuk parid. Syukur ari katarimakeun. Da yeuna aki rek nanya ieu nya. Cik gerawak sabalak ka aki. Naujang teh keur neangan naon ieu teh. Atawa hayang naon pangna nepi ka tega kan diri. Aki hayang ngadenge ieu teh. Sabab asa kakaramangih budak pantar hidep geus wani kikituan. Kitu ceuk si aki bari neuteup ka parid hayangeun nyaho tujuanana. Atuh parid teu wani ngabohong ka eta aki-aki teh. Da geus kaciri si aki nu ieu mah warusa durungwinara bisa maca eusi teh batur. Ki terus terang wae abdi teh boga kanyeri. Sabab indung bapak maot ceuk beja mah ku baruang cenah. Nini maot uyut maot boga paman hiji kabur teuing ka manalosna. Tina ku kanjerian teh. Ari sabab nama teh pirah ukur marebutkeun harta banda. Kieu lalakonana mah kieu eta teh. Barabat parid nyaritakeun lalakon hidupna. Dumasar kana beja ti satar sawareh. Dumasar kana pangalaman sawareh dibejakeun kabeh teu aya nu disumput salindungkeun. Sabab hayang kanyahoan ku si aki teh. Atuh mani gogondeg si aki teh wargi
Malah mah sakapeung mah kumecerek bakat ku heran. Oreng aya kene jelema anu tega ka sasama, nepi kawanieun maehan bari jeung licik. Tah, kitu carana teh ki, nu mawi abdi teh nyeri hate, hayang maleskan nyeri, hayang baditungan jeung anu ngaran Ian, ngaran Inoh, jeung sing saha bae anu tekad jeung lampahna kawas maranehna. Ngan hanya ka can terang anu jadi dalangna. Duka saha ieu teh? Kitu ceuk Parid nyarita sabalakana. Sanyana mah goreng eta boga tekad kitu teh jang. Sabab manusia mah henteu kumawasa nya. Ade jeung henteu kawasa. Tapi ari nya mah jelema jahat jeung talenges nya memang teu bisa diantep. Mana komo ari korbana geus loba. Tapi cik ingat-ingat ya, ingat-ingat. Nah saha tak kira-kirana nu jadi ulon-ulona. Cik si Aki bangun nu gemes. Malepat deui saur uasa targe nu jahatna teh Haji Barkum cenah. Nu cicingna di lembur bitung. Da eta nu pangheulana ngawurkeun fitnah jeung hianat teh. Cek Parid, aya haji bet model gitu nya. Haji ge sesebutanana wungkul. Sanes haji asli eta mah haji mamalihan. Cek Parid dandes mun kitu carana. Hidup yang kudu masaginya pek ulik rupa-rupa ilmu pikeun numpes kajahatan. Ngan aki amanatnya ilmu teh ibarat peso kumaha anu mawakna. Hiji peso bakal ngadatangkeun manfaat mun dicekal ku tukang ngasab. Sebab awi bisa jadi boboko atawa carangka nyiru jeung sajabana. Tapi lamun peso dicekal ku begal bakal nyilakakeun ka batu. Samalah teu mustahilnya mun matak ngadatangkeun korban jiwa. Da kulantaran kitu pek we ilmu nak cekal, ilmu naon bae ge meunang. Ngan sing bener ngagunakeun anaknya. Ulah dipake hianat jeung deleka kasasama, tapi kudu dipake ibadah. Abdi hayang ilmu taluhki, hayang ngarti ilmu baruang, kumaha carana. Ceuk Parid jadi penasaran hayang sagala nyaho. Aki mah teu nyaho. Tapi lamun hidup hayang ngarti, teu kudu menta katerangan ka Aki. Ayeuna ku Aki rek diutus ka dasar sagara supaya tepung jeung Ratu Siluman anu ngarti kana urusan kitu. Daek ngamalkeunana ilmuna, daekeun ngamalkeun ilmuna maksud Aki. Daek ki baca lafaz di Aki. Terus puasa dina batu karang nu aya di tengah sagara bari puasa. Engke bakal aya nu mapakeun. Mun geus kitu hidup kudu milu gugu ka hayangna. Mangga ki mangga Parid harita atau keun pisan. Tapi lamun kade eta teh jang, lamun geus kapanggih ilmuna kudu tuluy masantren, teangan kiai anu bersih, ajeng anu utama nu bener-bener nyekel ilmu ning Allah, pek ngulik pangarti sing nepikeun kajujungna. Ulah setengah-setengah, ulah wakamulang lamun can tamat. Mangga ki mangga, kitu ceuk Parid beuki sumanget bae. Nya akhirna harita keneh Parid jadi wirid hiji ilmu anu kasida gede hatina. Pikeun pamuka jalan kana naon-naon nu dituju ku Parid. Si Aki harita nurunkeun hiji ilmu, lafadna pondok tapi meulina berat kudu puasa dina batu karang di tengah laut. Bari maca eta lafad. Tapi najan kitu Parid geus teu sieun teu keung. Sabab hatena geus bebas, ceuk paribasa teh mah geus top maung top badak. Jadi sagala bebas, henteu aya karisi karempan. Atuh meunang pituduh kitu atoh we nu aya, sabab manggi ilmu manjing guru henteu matak sasab. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina channel YouTube-nya. Temina dina channel @mangginamara. Saha wae nu juga ngadaungkeun ieu bau istri pameget nu anom nu sepuhna nya anu caket nu tebihna kudu jeung ngadaungkeun ni kasadayana eta ngatang landung pangberahmana
Oge ulah hila pagi subscribe nanya. Kalau bunyi lonceng atau like and share na oge. Ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana anu parantos subscribe nu teu acan diantos pisan. Atur nuhun wargi. Mangga atuh urang lajingkeun di bae carita Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Geliksa bagian anu ka-23. Mangga nuju ngabantukeun wargi sadayana. Sanggi serengse nurunkeun ilmu sarta ku parid geus kacang kemarita. Teka nyahoan kamanalesna si Aki teh leungitan palebih hilang tanpa karana. Parid celohok bengong asa dina pangimpian. Sajunjungan mah parid teh ngahuleung miraga meneng ngajentul jiga arca bari mikiran lampahan si Aki. Anu bisa ngiles mendingan sakilat. Lila-lila renghap narik napas jero. Red kakencaret kakatuhu karak sidik ayeuna. Anu tadina imah ti hang awi teh robah jadi tatangkalan rajeg sakeuling parid. Astagfirullahaladzim. Aing teh ngimpi atau aku mah saha nu tadi teh atuh. Jeung naon maksudna make ngabobodo ka aing. Geus 2 kali papanggih jeung aki-aki aneh anu teh nyaho ngaranna jeung teh nyaho lemburna. Aduh. Tapi geunai anu puguh mah nulungan ka aing. Mana kitu ge anu hayang nuduhkeun kana jalan nu dituju ku aing. Keun rek digugu we ku aing mah. Ceuk parid jadi buleun pate kadanana malah maatoh bae nu aya. Ari sababanena asa meunang ilham. Jadi lain tina ilapat, lain tina impian tapi bisa ngobrol kawas jeung guruna bae. Ya akhirna wargi parid teh nangtung kaluar ti jero kakayon horeng parid teh tas cicing di jero rembetna tatangkalan. Anu barala ku eurih saliara jeung rupa-rupa tangkal. Breh aya sawah, breh jalan gede nu tadi disorang. Parid teu loba pikiran terus lempang mapai galengan sawah. Go ka jalan gede terus lempang bari mikiran kajadian nu bieu kaalaman. Hebat aing bisa tepung jeung eta aki-aki sakti. Nasarua jeung sok nudungan bareto kitu. Tapi da beda tangtunganana. Meureun beda di jenisna. Tapi saha bae ge anu sindik mah nyaaheun ka aing. Keun ti ayeuna mah aing teh moal sieun ku jelema, moal sieun ku setan siluman. Sieun mah kudu ku pangeran anu nyiptakeun alam dunya. Kitu cenah ceuk parid ngomong sorangan bari terus lempang teu puguh anu dijugjug. Baranggo ka hiji parapatan parid eureun, bingung nyapi lampaheun. Kudu ka mana anu berasna ka sisi laut teh. Kabeneran wargi hayeta teh aya anu lempang bari nanggung dingkul pinuh ku sayuran. Ku parid dipegat, reg eta jalma teh eureun panonna melong ka parid. Aya naon jang? Bari tumaros mang. Ari jalan ka laut teh ka mana ieu? Abdi teh hayang ka basisir tapi henteu terang jalana. Ceuk parid langsung kana tujuan pokok. Oh, rek ka basisir tu ka ditu tuh ka basisir mah. Jalan nawe lah. Nate make supaya tepi nyata. Asal sing cepet ngidul we lah ti dieu mah. Geus deukeut ti dieu mah jang tah kadinya we tah bisa ngan jalanna kudu nerobos kebon kalapanya. Sarta rembet ku eurih jeung saliara. Ceuk nu ditanya bari nunjuk. Nuhun mang, abdi dituduhan jalan. Ari ieu teh daerah mana mang? Cikoneng ieu mah geus asup daerah Ciamis. Mun ujang kebat ka kulon ka Tasik, mun kebat ka wetan ka Banjar. Mun ka luhur nya tanah ka bulan. Tah mun ka kidul ka laut. Ceuk si embang mani heureuy harita, nyeh harita parid seuri pok ngomong deui. Geuning, mang geus uninga ka bulan iraha nganjang. Pan pun ini di bulan. Meme urang Amerika ka bulan ge, pun ini mang geus di ditu. Nini anteh apaan. Cik si mang bari seuri. Oh, kitu palingan atuh sok loba kalapa ku bulan. Da meureun dialaan ku nini antehnya. Parid melu banyol. Henteu. Ujang mah bisaan. Geus mangarek balik ge teh. Jika rek ka laut ke dulu manya sing tepung jeung nyeroro tuh. Itu cek si embang bari terus limpang deui
nuluykeun lalampahanan. Nuhun mang, nuhun, ceuk Parid. Si emang indit Parid oge lempang di maju ngidul, geus teu mikirkeun jalan. Aya solokan di luncatan, aya pager ditaekan, aya kebon diterobos, pokona mah asal maju ka kidul bae da kitu panuduhan anu tadi. Ari pek wargi sadaya nyaan teu salah deui. Daerah eta mah kandel kebon kalapana, beuki ka kidul beuki kerep. Meh sabubuana tanggal kalapa unggul. Atuh bajing-bajing jungjreng dihandap ngayang cangkir anu marolongo tapak bajing teh. Sintung jeung baralak ngayang deui tanggal kalapa rajeg aya rebuna. Parid terus lempang teluak lieu teu malire kana kaayaan. Pokona mah kebat lumampah terus maju ngajugjug ka laut kidul. Atuh teu karasa reupoek teu kanyahoan surupna panon poe da ieuh ku tangkal kalapa teh. Parid harita teh bingung. Poekeun di kebon kalapa nyaeureun we di dinya. Diuk bari nyarande kana tangkal kalapa. Jadi ngararasakeun capena awak teh. Tina ku capek pisan pohok kana nanaon reup sare tibra. Nyaho-nyaho geus gandeng ku sora manuk, hawa geus haneut, oreng geus panas poe. Aduh, geuning geus beurang ieu teh. Aduh, tibra sare teh ieu. Ceuk Parid bari ngoreja terus lempang deui bari gigisik. Panon asa carepal deui. Gok kanu legok aya cai nyerelek. Tanu di dinya oge geus campur keusik, malahan mah geus kadenge aya sora ting jelegur, oreng sora ombak di laut kidul meureun. Parid geus tareh nepi ngan jalanna rada rembet loba kakayun. Brus mandi heula nyarada seger awakna terus manehna limpang deui. Lila-lila wargi jog-anjog ka sisi laut, hate Parid gemplong bakat ku atoh. Geus nepi kanu dijugjugek diuk dina kikisik, nangkep tuur bari nenjokeun ombak laut anu pating surungkuy udag-udagan taya eurina. Suruk seot jelegur ombak nu bantrok saina muncrat. Dibalung ku sora nu pating jelegur. Komo di tengah mah ombakna sagede-gede gunung lain bohong. Nya bener hebat. Tanaga cai teh lain lumayan gagahna ieu. Keun ku aing rek ditapaan nah bener omongan si Aki ieu. Tapi di mana nu aya karangnya? Da geuning laut wungkul ieu mah. Ceuk Parid bari mencerong ka tengah sagara. Sanggeus seubeuh reureuh Parid lempang deui mapai basisire nuju ka kulon. Panon poe geus dengdek ngulon harita, panasna mani moreret. Ngan kaupahan ku angin laut anu tarik, tangkal kalapa oge pating perenod, atuh asa tiis we karasana kana kulit teh. Padahal mata kideung, kulit kapoe eujeung kaanginan teh. Wanci tunggang gunung harita teh. Parid nepi ka hiji tempat, di dinya mah aya anu gurawes sisi laut teh. Gawir anu karangna ditampilingan ku cai eta gawir teh. Nepikeun ka muncrat sorana seah ngaguruh awor jeung sora angin. Manuk laut harita tingkalayang recet di sarada patembalan maniwaas. Aya keung deui. Reg Parid eureun di dinya melong ka tengah sagara sugan aya karang anu mucunghul tapi da eueuh sarua we ukur cai jeung cai. Kudu ngulon deui meureun ieu mah yeuh. Pokna terus maju deui mapai gawir karang anu nyalohcor. Sawareh mah sareukeut matak paur. Aya ge nu gorowong kawas guha, ari disorang brung lalai barijil mata kreuwas. Jadi kitu jeung kitu bae lalampahan Parid teh. Mun poekeun sare di mana bae dugna, geus teu mikirkeun kasalamatan. Da geus nekad estuning top badak top maung teh. Wargi sanggeus kira-kira saminggu limpangna jog-anjog ka Jampang Kulon. Tepung deui jeung hiji aki-aki beda deui ieu mah. Jangotna panjang, kumisna geus bodas, panonna celong, beungeutna bersih. Tapi mastakana gundul mani herang, teu make iket.
teu make nanaon. Eta aki-aki teh teu kanyahoan datangna, ujug-ujug nyampak hareupeun melong ka Parid pok nanya. Reka mana Jang? Oh, geuning aya aki. Nuju milarian batu karang di tengah sagara ki, hoyong nyepi abdi teh ki. Ceuk Parid nyaritana lancar kawas kanu geus loma. Oh, hayang nyepi. Nah, make jeung hayang nyepi. Nah teu sieun koma ka laut. Nah teu sieun dileg-leg lauk hiu. Ceuk si aki kawas nu hayang neuleuman hate Parid. Bogakan nyeri abdi teh ki. Hayang baritungan jeung musuh-musuh abdi. Ieu mah mun hasilnya syukur atau teu hasilnya kajeun. Paeh ge moal aya nu nyengcerikan abdi mah. Sabab teu indung teu bapa, teu dulur teu baraya. Nu ngeulis kari sorangan ki. Ceuk Parid geus teu asa-asa deui. Si aki unggut-unggutan kataji ku omongan Parid teh. Anu bener pisan polos caritaanana jeung pinuh ku subanget. Estu henteu aya kasieun jigana teh. Pok si aki nyarita leuleuy. Ari nyaan mah kuaki rek dituduhan yuk. Tuturkeun urang neangan anu merenah. Di dieu mah eueuh lebah dieu mah. Ceuk si aki terus lempang maju ngulon. Parid teu ngomong harita teh terus nuturkeun ka si aki dibarung ku hatena bunga sabab aya deui anu nuduhan. Teu kungsi lila wargi sadayana waktosna wargi henteu nyekapan. Rupina dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian nu ka-23 wargi dicekapkeun duikeun ka dieu bae. Pamugi ieu dongeng Sunda tiasa katampi kalian kabingahan sangetang landung pangobrahmana. Kalian insyaallah ngadu teluh bagian anu ka-24. Enjing dina waktos anu sami pamugi urang sadaya tiasa dipangdangkeun deui. Atur nuhun ku mangrupi paratosan wargi sadayana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.